Muhammad. Urang mah teu daya teu upaya, lamun urang masih kene boga perasaan bahwa nu leumpang urang moal diangkat jadi wali. Urang lamun masih kene boga perasaan urang nu salat moal diangkat jadi wali. Sebab naon? Sebab aya ikhtiar. Satungtung urang ikhtiar berarti urang gagali bedan, guguli bedan. Naon gitu ngaranna bubulik bekan. Bubulik bekan dina syariat bae. Pan urang naik tah kana hakikat teh ngaleungitkeun ikhtiar. Teu bisa urang ngaleungitkeun ikhtiar kajen kumaha ge lamun eueuh cara-cara ngaleungitkeun ikhtiar. Jadi ikhtiaran ge ku urang ku ari ye urang teh ikhtiar ari hakikatna mah janang Allah ieu. Urang ikhtiar hayang sugih ja ai hakikatna susah mah ikhtiar urang tinggal ikhtiar susah lain. Urang ikhtiar hayang cager ja hakikatna mah cager teh nang ti Allah ai ku Gusti Allah teu dicagerkeun mah ikhtiar tinggal ikhtiar. Ikhtiar urang teh weuna naonan mun kurang diamati mangan teu meunang langsung notob urang ninggalkeun ikhtiar. Urang balik ngaji di dieu tek bae datang ka imah Kak ulan kapan teu mau ka warung lah sajan mau ka warung ku Allah henteu disusahkeun mah susah bae terus kumaha Allah bae pun jadi kieu ka haji bareng balik ngaji di Cilongok jadi kieu ye wah sana lain deui lain deui Kak atuh geura dahar lah sanajan dahar gawe ku Allah henteu disebutkeun mah sebuah bae tanaga mati Allah lah geus moal dahar-dahar wah asana ieu mah ieu asana ieu Kak dapur geus eueuh beas lah geus teu kudu melu beas pasrahkeun ka Allah bae ye pan dari kieu ye wah tah lain kitu metakeunana lain kitu. Jadi urang teh kudu nyaho di awak urang teh aya nafsu teh kapan kudu dituturkeun ku urang hakna nu lain hakna kudu dipicen awal neuk micen ikhtiar. Nafsu aya urang contoh nafsu dahar nafsu nginum nafsu sare eta teh kapan kudu dibere kudu dicumponan hak nafsu cak anjeun Nabi teh kudu dicumponan sesuai jeung hak-hakna tuh bikeun atil haqqa kulladzi haqqin bere kulladzi haqqin haqqa urang ieu lapar aya hak lapar dahar nafsu dahar cumponan hakna lantaran urang lamun teu nyumponan hakna ceuk syariat bae sebab kekuatan urang ieu adalah melalui eta ceuk syariat teh lah cumponan hak nafsu dahar ulah sote kalazatan jeung kangeunahanana sesenangan dahar sia de urang hayang nginum dahaga lah ulah nginum cenah eta saupa tuh modar sia ngelewe bisa di dinya hak nginum dahaga di dieu sok cumponan eta lantaran dahaga boga hak ati kullah hakin lihaqah hok geura dikeun supaya ulah dahaga nu diulahkeun sote luar daripada kepentingan dahaga enakanana talazulna sesenanganana istima'na tamatuna ta eta nu ulahna. Jadi aya dua setiap urang dahar aya dua di dinya aya hak dahar aya sesenangan. Nginum aya hak nginum aya sesenangan. Pakaian aya hak pakaian aya sesenanganana. Pamajikan aya hak pamajikan urang teh biologi pan urang teh itu. Ye atuh teu sare-sare jeung pamajikan mondoyot. Nah, eta teh ngabogaan hak ngan eta sesenangan leuleuyihna nu teu meunang. Mantak diatur adab-adabna. Jadi lain berarti nafsu, lain. Dieukeun dibunuh teu meunang, diatur nafsu teh. Nah, mantak supaya urang bari dahar ge inget bae ka Gusti Allah. Hiji, ulah sesenangan dina daharna, ulah enakan dina daharna. Ieu mah nyumponan hak dahar awak mun henteu make sangu nisbat di Indonesia leles niatan jang ibadah pikih keneh tah
praktek melalui adab ilmu tasawuf satungtung urang dahar teh ya inget baik ka Gusti Allah urangna ti Allah ku Allah ka Allah ieu teh ti Allah ku Allah ka Allah tah kos kitu terus urang emang teu ngomong eta sangu ngomong sangu teh urang mun ngadenge mah ngomong kula ieu deuk di dahar jang naon maksud manehna kapakur jadi urang teh bari dahar teh temen saya kira-kira henteu bakal dijadikeun kakuatan macak sangu teh beuh atuh kula memubahi urusanana kabangpaatan naon nu diasupkeun ka jero beuteung atuh lah tah ngomong setiap urang dahar teh tah sangu ngagerokeun urang lauk ngagerokeun urang nanya ka urang teh pake aing ibadah sebab aing diciptakeun ka Gusti Allah teh lain ngan sakadar heureureuyan lain cak sangu cak lauk cak cai kabeh ngan urang teu bisa ngadenge hungkul lantaran hijabna pohara jasa nah teh eta urang kos kikituan kos tak eta teh ngaranna hal itu jadi hal nyaritakeun hal berangkat urang tina dahar aya hal mulai geus ko beda daharna tinu sejen eta ngaranna hal waspul fadlah nu tadina mah biasa kuari mah ku Gusti Allah ditaekeun derajat urang ti hal kana hal tina hal biasa kana hal nu lain biasa tina hiji makom kana makom nu lain biasa mulai urang tina dahar tina nginung tina pake tina sare terus sare lamun henteu tunduh ulah sok dikedeng-kedengkeun sanggeusna tunduh ge ulah ngedeng dina kasur anu bagus cukup bae ngampar di handap mantak ahli tarekat mah ahli tasawuf di masjid ge bari nundutan bae keur ngaji ge hees bae nyaho tarekat nyaho ahli setan pamatu eta kos kitu lantaran izin ka Gusti Allah izin urang neuleuh spring bed neuleuh kasur terlalu mewah ingat urang ka kuburan di kuburan mah eueuh ampar-ampar aca teu pantes jeung teu layak awak urang encan boga makom can boga darajat monggo Allah dingeunah-ngeunahkeun ngahormat ka awak urang memuji ka awak urang urang teh terlalu menghormat awak urang ngajauhan urang jeung Gusti Allah urang deket jeung Gusti Allah teh kubaha urangna Allah nama aja selalu deket ka urang tinggal urangna wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid bahasa Gusti Allah aing mah deket bae adapun sia ka aing terserah sia setungtung urang terlalu menghormati ka awak urang na ieu teh makin jauh urang begitu urang deuk make sapatu deuk make sendal teh layak asana aing mah make sendal nu jore sebab pan aing mah ustad aing mah pan kiai eta tah jarak eta lah nu ngajauhkeun antara diri urang jeung Gusti Allah begitu urang deuk make baju itu pantes urang mah pan mulya masa DPR make baju na kos gitu batik dong woi itu pantas itu maka batik mah etalah jarak nu ngajauhkeun antara urang jeung Gusti Allah lantaran urang kurang menghargai Gusti Allah terlalu menghargai diri sehingga dimahal-mahal diriku urang sorangan etalah urang tak keur ngajauhkeun ka diri urang ka Gusti Allah datang ke mana urang menghargai diri urang di dinya lah letak makom ngajauhan urang ka Gusti Allah nuantak Aisyah can bisa macan bisa eta ngajauhan urang make Samarenda secara lahiriah mah mantep jasa orang secara batiniah mah ngajauhan urang ngajauhkeun diri urang jeung Gusti Allah ku gara-gara Samarenda jauh urang jeung Gusti Allah sebab naon urang kurang menghargai Gusti Allah menghargai ka diri urang di pakaian Samarenda abeh mecis sebenarnya hargana baju iya mah 100.000 aya ieu mah 200.000 beda kok beda ieu mah dipake ngeunaheun mulai dina benak hati urang teh pantes awak aing mun make nu 300.000 hiji mah leuleus kadua ngeunaheun jeung asana dideuleuna tah aya bahasa dideuleuna karasa ngeunah jeung dideuleuna ngeunah berarti kan urang menghargai diri urang jadi berarti diangkat ku urang sorangan melalui pakaian anu bagus eta teh ceuk zahir kos kitu batin mah jauh jasa urang jeung Gusti Allah kahalangan ku perasaan terlalu menghargai diri urang ka urang menghargai urang
Jadi supaya urang teh hargaan, cak urang hargaan ulah di mahal-mahal awak urang. Semakin teu di mahal-mahal awak urang, semakin deket urang jeung Gusti Allah. Semakin teu di mahal-mahal, semakin deket. Semakin deket jasa. Geus teu dianggap awak urang deket jasa. Nu mantak urang teh ngahiji jeung Gusti Allah. Ngahiji teh bahasa teh teu beunang kurang diceramahkeun bahasa kos kitu lamun lain keur ngaji dina bab tasawuf teu beunang. Aya bahasa ngahiji pan aya urang mah makhluk pan Gusti mah kholik masa makhluk jeung kholik kudu ngahiji pan mukhalaf lil hawadis. Nah, dek dibawa ka dia sasar sia guru. Mata guru tarekat mah loba nu disasar-sasar. Teu beunang tah urang nyeramahkeun kos kitu lamun encan lihe can nyaho jeung can boga perasaan. Teu meunang lamun lain dina keur ngaji kitabna. Teu meunang ngahaja-haja. Urang ceramah muludan, carita syariat muludan eprak nyaritakeun manunggaling. Saya sudah tidak bisa dipisahkan dengan si doi. Perasaan saya dengan perasaan dia sudah menyatu. Walaupun dia ada di Cikupa, tetap perasaan menyatu. Tidak bisa dipisahkan. Saya sudah berjanji sehidup semati. Gomal teteh. Bohong teteh. Eta kan perasaan eta tak kuari dikagusi Allah kan. Eta makan kasih sarwiti. Tak apa kos itu mah. Kuari dikaallohkeun rasa ngahiji jeung Gusti Allah. Manunggal berarti endeu kumaha ngomongna. Mantak bahasana wahdatil wujud sasar. Lamun dipidatokeun sasar wahdatil wujud teh lamun ku urang endek dibikeun ka jelema anu lain encan wayah. Jasana jan kumaha ge waliullah mah wahdatil wujud. Ngan paham wahdatil wujud teu meunang dibikeun sambarangan. Nu mantak ngabahasakeun tarekat bisa dianu eta kan mengarah kana wahdatil wujud teu meunang nyebutkeun tarekat bahaya cilaka sia. Saha guruna kuari. Batak si hade guruna ieu kudu nu mursyid. Oh alhamdulillah cenah kula geus ijazah tarekat tamat cenah sabaraha saminggu. Ih sakaliguskeun bae lah dipotokopi eta na ge. Je tarekat si kos kitu tah mah ngaji amil kos kitu mah atau surat undang. Teu bisa tarekat bajalin Gusti ditata supaya leungit perasaan sorangan. Mantap kudu boga guru nanti anu paham hawa nafsu. Geus ieu nafsuna dina pakaian, guru nyahoeun. Pakaian mana ieu nu kudu diucutan nafsu pakaian. Ieu nafsuna nafsu dahar, nafsu daharna nu kudu diucutan. Supaya dahar teh ngan sakadar hakna doang. Ieu mah ieu nafsuna nafsu kendaraan nu kudu diolah ku guru teh kos kitu. Ieu mah nundutan bae keur ngaji ge. Nah iya. Nah iya ya, sia mah geus naek cek guruna. Aing ge sok nundutan bae. Nanti geus turun ka sia ya guari. Eta kos kitu tah. Ieu keur carita gambaran-gambaran bae. Jadi lain sambarangan noregat tah eta teh keur carita hal ndek menempuh beda cek di dieu. Al halu teh ya. Hal teh ya wal ismu teh al wasul fadlah li adahu muhabatun. Ka eta teh pameret ti Gusti Allah. Nah ieu henteu sembarangan dibere ku Gusti Allah lamun henteu urangna berangkat. Berangkat atuh urangna ge dibere. Nu teu berangkat mah teu dibere. Aya ge jarang. Disebut murad jarang ya tetep murid. Henteu 1000 hiji nu dimurad ku Gusti Allah tetep murid. Lantaran naon hesen mantak wali murad mah teu bisa ngagurukeun ngamuridkeun ka batur teu nyahoeun nya nama datang diangkat bae kan ku Gusti Allah. Diangkat ku Gusti Allah emang dikehendaki Gusti Allah trak jadi bae wali. Hese nya deuk ti mana mimitianana hese. Tapi nu murid ieu nu ngamuridkeun ka dia wali anu murid nu engke bisa ngamuridkeun deui ulah kitu kieu tak kudu dideureulan nafsu nu manana ieu teh nafsu pakaian ieu pakaian cak guruna teh pakaianana ieu lain sakadar hak make pakaian pan hak make pakaian mah nutupan aurat bagusna ta eta anu bakal jadi siksa laksi lain maksudnya disiksa heulana sementara mah ngahalangan diri manehna jeung Gusti Allah kahalangan ku bagusna lantaran nyana menghargai dirinya supaya bagus. Eta kos kitu tah eta picedan heula beda jeung kieu lamun kitu mah nya nama teu hayangan bogana nu bagus lain deui sebab jana mah pan teu usaha cicing bae aya bae nu mawakeun teu nyaho bagus teu nyaho jore
ieu mah pangmakekeun bae teh misalna bib ka bib rozak ternyata jore ieu mah kiai pangmakekeun bae abdi mah hayang bil berkah oh geus atuh geus teu nanyakeun sabaraha teu nanyakeun kumaha geus dipake bae teh jauheun dirinya bahwa eta teh bagus atawa ieu mah emang aya ge nu bagus henteu naon teu hayang bagus teh ieu mah ngan sakadar aya jelema nu mere adek dipake bae inti nama nyumponan hak nak make naon nutupan aurat jeung adab beres geus ka dituna geus teu boga perasaan teu boga ikhtiar teu boga maksud jeung bagusna jeung sesenanganana sakadar nutupan hakna pakaian masalah apa kos kitu mah urang boga kendaraanana jore kuari ngahaja ieu mangamulyakeun diri urang asa teu pantes aing mah aing kudu naik angkot bae mah pan aing mah luhur derajatna geus teretan ka luhur tangkal kalapa ieu wasa ragag bisa ieu asana ieu teu pantes aing mah naik angkot mah atawa naik Avanza jore teh kos kitu mah minimal Fortuner eta ngamulyakeun diri urang ngahargakeun diri urang tina Avanza ka Fortuner jauh ta jeung Gusti Allah jauh tadi masalah geus boga Fortuner teh je teu bagus yo mendingan Polpo bagus Polpo nu anyar teh dempok sakumaha urang Karawang insyaallah ngagideugna hebat dasar lamun aya gejlugan teh nyoy pan aya mobil nu di mah urang mah hulu ka luhur du ngancul ka luhur aya teh mah kadeu lain di nyoy ya kumaha harga atuh naon gitu. Nah, berarti kan orang mending meuli Polpo baik menghargai diri tina Avanza ka Fortuner jauh Gusti Allah meureunanan aya bangsa sekitar samarhalah mah tidak Fortuner ka Polpo wow tabati masri ka magrib jauh beda jeung kieu di mah pangmakekeun bae cenah kiai kula boga bilik manya ge hayang saudara teh babil barokah bae jadak kula mah ieu teh mere teh pangmakekeun ku kiai parenti ngaji parenti naon kitu ngaranna ziarah dan lain sebagainya masalah henteu dihayangan ku urang henteu dimaksud ngamulyakeun diri urang ayana kos kitu jeung boga perasaan Avanza Kijang Fortuner jeung Polpo akur bae masalah jadi tinggal kumaha hate urang menghargai apa henteu urang ka diri urang satungtung urang menghargai urang berarti harga Allah kurang. Tadi dia bulak biluk da ieu hal ya sih ada ya. Satungtung urang menghargai diri urang, harga Gusti Allah di diri urang kurang ku penghargaan urang ka diri urang. Kumaha sih ngomongnya? Tuh, kali itu eta lah nu ngajauhkeun hijab eta. Ikeur carita di kendaraan, carita di pakaian, carita di dahar. Urang naik mobil, lapar ya beuteung geus aya hak tah. Hak kudu dicumponan ye. Yuk, tadi dia baik. Warteg dematu. Kunaon emang? Atuh teh mantes urang meluhur derajat. Ieu mun diomongkeun kan kos kitu tah. Mun diomong ulah di warteg atuh, warung Tegal. Beres tah mah tuh. Tetangga aing ge aya urang Brebes. Orang Tegal. Ulah. Banget tuh teh. Lah kurang bagus sama restoranana kos kitu. Deuk dahar dengan restoran nu bagus, emang nu diasupkeun kursi. Emang nu diasupkeun meja. Samu nu diasupkeun lagi tak menghargai urang ka diri urang sakumaha jauh urang jeung Gusti Allah ieu keur carita hal heula nek robaha tina nafsu ieu teh mimitina berangkatna matak nafsuna diopedan heula ye atuh anu diasupkeun sangu mah ulah neuleuh mejana ulah neuleuh korsina ulah neuleuh restoranana atuh asal aya sangu bae geus bae teh parek ulah hina warteg mah hideung mana ge iya restoran ulah kunaon emang pelayanan deuleu Gusti lalaki terasa bae waduh nenek teh aya teh nu rumbe tah iya di deuleu urang bagus kunaon bikang nama kolot barang rek lewat iya naon ieu mah nelayan iya di dieu kelas urang nu kos kieu mantep kakarak datang doang nih nangis aya nu mawa kos kitu teh tah buku di hareup teh make pulpen ieu na beureum maju sadieu ka dieu ka handap pingpina putih ieu ka surang ye silakan Pak minumnya mau apa Pak kelas 3 kelas
di dunia mah naik kurang teh tina kelas warteg naik ke kelas restoran biasa naik ke kelas naik ke nomor hiji dunia mah luhur jelema kabeh memandang istimewa menurut Allah jauh makin jauh sebabna menghargai urang ka diri urang tah ku penghargaan urang ka diri urang sakumaha urang menghargai diri urang berarti urang teh aya berarti diri orang mulia dimuliakeun ku urang sorangan dipapantes ku baju nu mahal dipapantes ku kendaraan nu mahal dipapantes ku restoran dahareun anu mahal Allah berarti tersita coceng teh hak Allah sebab di jero hate urang aya nu dipake ka cinta jeung pake karesep sarian Allah baju teh kendaraan teh dahareun teh jauh Gusti Allah mulai salat urang Allahu akbar eta polpo mah ieuna non lampuna tukangna bagus hebat teh eta nu kuari mah aduh dibandingkeun jeung Mercy bagusan polpo Mercy ge bagus sebenarnya masa baru eta nu kuari teh naon Hyundai bagus teh kos Alphard bae gede deh sabaranya hargana di mana eta sih juit sabaraha poe eta teh urang ngamun belinya mun keur salat sih aya transaksian segala datang ke mana ngahargaan diri orang ngahargakeun diri orang nah iyalah etalah pangkat orang didinya Allah datang ka leutik teu kadeulean ku terlalu menghargai orang ka diri orang nah dina ilmu tarekat teh supaya diri orang ulah dihargakeun ku urang sepelekeun awak urang akurkeun jeung tai kotok akurkeun jeung tai embe akurkeun jeung kocomberan nu atak diciduhan tiis bae diciduhan urang siap barang di dalam nu ciduhanna gadis bari senyum mantap tenang lagi jeung urang teh aduh tak ieu teh ngahargakeun urang ka diri urang eta lah hijab nu matak ngeunaheun jasa ge salat ngeunaheun jasa Allahu akbar eueuhna naon di jero hate ngan Allah doang atuh nikmat ngeunaheun salat teh Allahu akbar geus ulah make usolli ka ditu mah usolli teh salat kaula berarti nyana teh ngaku aya diri eta mah kos kitu mah salat sapinah mah salat sapinah tah mah geus mulai ti engke zuhur geus ulah usolli aya jadi Muhammadiyah sana ieu tarekat lain ada itu lain jadi Muhammadiyah kajajaden deh ulah urang mah keur syariat mah syariat biasa usolli mah keur dongeng jelema nu luhur pangkat atuh emang geus jeung Allah bae atuh datang ka dieu Allahu akbar geus teu make Allah sejak kaula salat zuhur 4 rakaat teh gitu atuh sanajan di kitu-kitu ge urang di Allahu akbar keun we hese bae teu kena lain makomna encan boga hal can boga makom hese cak kiai cenah kudu disakaligus keun Allahu akbar tungtungna mah ai salat aing jadi tantenya japan kuduna mah jipan isa aing Allahu akbar Allah nu agung balik deui lah Allah sejak kaula fokus kos kitu mah eta teh salat jelema TK ulah balik deui Allahu akbar jadi tantenya tungtungna masih utek-utekan di dinya tapi wanteng ai lain makomna mah biasa bae heulanan biasa bae urang ngagelegerkeun usolli siap dan hari incan datang ka makomna mah tetep hese bae ngadak ieu keur carita gitu menang diseriuskeun lantaran ditiru engke bakalna asal ditiru urang robah engke urang teh encan datang ka dinya geus nurutan di dinya bahaya ieu mah saeutik-saeutik bae teu kudu kikituan heuran ieu bae tah meminimalis ulah keterlaluan urang ngahargakeun diri urang panjelema anu ngahargakeun diri mah mending nu sugih nu susah ieu mah aya jelema susah aju asa kasinggung sia ku aing manang-manang dibeli sia ku aing hulu sia pugunya nana ge dahar hese ngomong dibeli hulu sia kan aya nu sugih onam sia petatang peteteng di hareupeun aing sia jeung pakaian sia jeung imah sia diborong saku aing mejeuna kan nu sugih mah sakalian sombong ieu mah pugunya nana ge isuk dahar sore henteu
aja jana kurang diharga goblok sia tengah hargaan kain dibeli jeung huru sia-sia ku aing pugunya nak nginum ge hese kana teu tak kabur mah kos kitu tah ulah terlalu menghargai diri urang geura-geura setik mentak carana cek Imam Ghazali sarua jeung Tuan Syabdul Qadir mun urang meuli baju ieu sabaraha hargana 300 mah ieu 200 bae eta tah